warahmatullahi wabarakatuh. Halo rencana-rencana dina video ieu kelompok abdi bade menjelaskan pentingna etika di sakola. Etika mangrupa konsep nilai sifat kebenaran atau kahadiran tindakan sosial dumasar kana tradisi anu dimiliki ku individu jeung kalompok. Ngadangukeun nalika guru ngajelaskeun materi. Oge manggira ngartos kana materi eta. Ngucapkeun salam nalika pamendak sareng guru. Lamun papanggih guru kudu ngucapkeun salamnya. Ulah nyarios kasar ka batur. Lamun ngobrol jeung babaturan, ulah make kecap kasar. Ngabantuan guru nyandak buku ka kelas. Lamun ningali guru kasusahan mawa buku, mantuan guru eta pikeun mawa buku ka kelasna.